kudu sujud syukur ya warga Cimahi mah nya di daerah Cimahi mah ya tempat ngapain tempat teh siga diubud Bali siga kieu barudak. Ya Allah, bener-bener teh nyangka sekali ada cuma 15 menit dari alun-alun Cimahi teh itu berikut aya pemandian air panasna tuh. Botolan 1000 juta kali oge pokona mah gratis, pokona mah terus pemandanganna bener-bener sejuk pisan. Harga kadaharan lagi bener-bener mang kaget pisan barudak marurah ieu mah mulai dari 30 ribuan aja tapi siga kadaharan hotel gitu. Iqbal 50 juta kali barudak ya teh mending ngeunang-ngeunang teh. Wah, bener-bener ieu mah sejuk-sejuk sisi kolam kadaharan mie mah bener-bener cocok ieu mah kenikmatan yang hakiki. Lamun ka dieuna rombongan bari buat ramat tinggal pesen we anu paketan ieu bakal tambah murah sih hargana teh. Komo deui si bebek bakar jeung si asina malah sia bener-bener digulaa gale ieu mah bener-bener tambah nikmat atuh. Ya Allah, bener-bener buat utra ya tuh ieu mah geus meunang hayam tahu tempe lalap pokona mah sagala macam ni sambal asin lagi meni madep kieu. Ya jeli asinna tuh waduh kan. Teh menengana pisan. Ya Allah, kok kamu belokan deh si kami. Urusan di koroma tinggal isi ebor aja pakai aneka minumannya dari mereka. Ini mah tuh